Kade mata-mata stata jak. Mal ieu cok kalem. Anak baru. Udah disambut meureun. Ah, Benny. Ah, ayah apaan dulu tuh di luar? Panjul. Ngantos ari ka tongkrongan nya. Antong uwi penting-penting sanya. Mal ieu encun tong ka mana-mana jagaan imahnya. Pilihan bagus, Jul. Ambil lu jalan ke tongkrongan. Da teh urang kayak masih jakila cok. Rek naon sih di? Nya di itu mah rek non kerek. Ngilu-ngilu dahar nginum itu. Bosan engan tongkrongan teh di deui. Di masih jaki we nongkrongna. Aya dina teh blon. Sok saya ngomong gitu ke si Jaki. Siapa tulus ya? Di heuh aing ponya. Teu si jaki boga adi. Duh, boga pote ngirup. Tuh, si Jaki cok. Kiringan bareng si Panjilnya. Rek non si Panjil memelu si Jaki ka dieu. Ngapain di pan aing tadi di jeung sia? Sugan saya bisa ngeramal sok. Kan si Abdul aing mah. Saha Abdul di? Abdul Dilan. Siapa Abdul nu di bioskop teh si Dilan ya. Oke lain. Milea. Kiring bare kida. Milea aku rindu gitu. Kayan. Sia si. Lah sih cara ribut we. Tah, ucok perang dunia kedua we. Di sia oge. Budak eta geuning ka dieu jak rek naon? Ya kenalkeun anak baru anjir. Dalam rangka naon saya gabung ka geng ieu. Kade mata-mata stata jak. Mal ieu cok kalem. Anak baru. Udah disambut meureun. Sambut. Kudu aya penyambutan emang. Oh nya wajib eta mah. Mun sia yang gabung ka geng ieu. Eta ge mun sia yang gabung jeung geng aing mah moal maksa. Tapi lamun sia embung nya wayahna sia moal bisa deket jeung si Encun. Ah, pantes deh gabung nama. Aya gajah di balik teple. Batu sapi. Oh, batu. Eta maksud aing teh. Emang penyambutanku masih. Oke ayo we kalem. Kige sia nya sorangan. Peperen entos. Ayeuna rek naon deui nya? Rek ameng tapi na babaturan. Tah ieu cai sata. Nyoteun nyeunung we. Di, bunga. Ya, Pak, itu kan poe Ahad. Pas lu baru ngaliwat. Mana we nu malak? Kurang ngawas doang kemarin. Hoream kunaon? Sinarian sih hoream. Itu biasana. Kepikiran si Panjul, maksudnya naon coba mau nongkrong di kurang habis di ayah salah terus manehna ngambek gitu. Jika budak detik wae atuh. Mun aya masalah mah bisa diobrolkeun ka urang-urang. Mau jujuk kieu. Nya pugu ge aneh. Kunaon kos kieu? Padahal kan jeung urang belum masalah, jeung maneh ge masalah. Tapi kunaon kos kieu? Apa kuarin nanya tanya? Kan cek mana ge lamun buta ku cinta mah posa galana.
Ya heueuh sih, tapi nu jadi pertanyaan teh nya. Saha budak awewena? Berarti eta budak awewe teh geus ngarusak geng urang. Piraku urang rek duaan wae. Oh, nah kan mus aya skenario-na. Heueuh sih nya urang nuturkeun alur meureun. Nah, urang mah tibang golek, dalana mah geus aya. Heueuh sih. Duh teteh ti Bang Wesel sakima atuh teteh ge bisa sorangan mani kudu jeung Lili wae. Baik atuh daripada mana di imah sorangan cicing we nya geus ngiring jeung teteh. Ih teteh mah. Apa Lili ka tongkrongan Abeni nya? Amang. Tapi itu kudu ngomong heula ka Abeni lah supaya surprise gitu. Teh. Teteh wis dipayun we. Lili rek perlu lah ya. Teh ka mana? Nya malam ieu teteh wis dipayun nya. Nya tuh kade. Nya teteh ge kade nya. Ya balas. Wah, yang mau nyari adik aing awas ya. Oh. Ayah Ben. Oh nya aya mal pisan. Eta non. Jamu kuat. Dikerno saya tak. Nya seger nyambut maneh lah di geng arurang ya. Tapi orang ambung ah. Ih, nya kaji nari embung mah. Aing mau maksa ieu. Heuh Ben, cok. Heulah, mun bung mantong. Mun nya sorangan konsekuensina. Ya Allah, maaf ya Allah. Heulah orang naik. Tah, kitu atuh. Ayo aden, darkeun. Nah, kukubina mana? Kukubina. Kukubina. Tuh. Itu Ben, Ben. Baunya. Panggil polisi semua. Jangan, Bang. Nah, jangan ini kamu. Ini aja lah ya. Aduh, Bang. Terus. Aing lah. Heuh lah. Teh. Tong seuri. Ada. Oh. Ih, kayak Abeni. Nek tantri ka dieu. Lili teh nyangka nya ka aku dona kamari teh Lili percaya ka teh Lulu. Henteu li, ieu mah teh karena naon kok. Lah bohong Lili ningali A. Maaf li. Amal kok gitu li. Lah bullshit. Geus enak mah Lili embung eueuh di jeung A, Lili yang putus jeung A titik. geus ge Ben, oe mah loba keneh. Tapi cok, aing nya kasih Lili. Ah, bucin sama Ben. Bisa keburu minum, sia dong can minum. Berajak, aing udah kasih Lili geula. Geus kira Ben. Loba keneh awe kosi lili di Indonesia mah. Tapi jak, Geus ayo buru minum. Nih, saya mah mengintang minum ge. kayak gampang. Sok ongko-ongko we urang udah kasih Lili geula. Ah, goblok lah tibang awe oge. Tuh, jelema tuh. Kalak man. Ya, mau gitu mah. Ini geus ayo daripada kemana? Tahu lah. Hei, Sel kemana? Tarik ameng ka Jon. Sa Jono, Tarik ameng ka Jono. Asep. Eno kangen ka film kakak teh nya.
Pokoknya mah antosan episode selanjutnya tong hilap hup tapi bohong. Lanjut. Mana duitnya? Duit lewat. Itu gaduhnya sih. Kalau mau lewat mah bayarnya lah ke orang. Dinya ulah. Mana? Ah, kira aku. Pasti aja. Dia kan. Enggak seker ongkos ke Jono. Dia kan. Dia. Ayo ke aja. Saya keluar itu. Jakun apa Jono. Bodoh tuh ya. Ah, 7.000 tak? lumayan saker pembukaan gitu. Ya, aing tadi malah. Saya beli caya tuh, haus ya. Nya beli kan caya anu tong herang. Wah, aing malah geus Si kocok aku ya tuh. Udah aing siap makan tanya gantian. Iya tahu. Ayo makan. Ayo bukan tua nasi di temenan di temenan. Kajian aing ah. Aing malah, aing mau duit, mau nyeuna. Kajian. Gimana kunaon li? Kunaon? Abeni teh. Kunaon si Beni li? Bener jeung teh teh. Oh, syukur atuh ari mana nyaho mah. Enggak Ben, nangkat heula we. Ieu si Lili nangker. Kieu mah moal bener ngomongna. Ya tuh teh, Ampura. Maaf li, kayak Kak Didi. Udah amat.